lo Bandung ngeluh anak kula bandal jasa nurut jasa kakula bagelana dipondokeun dan henteu dinaon kitu sakola atuh memang parantina sakola mah kos kitu namun masantren hajur ada Badung eta dipertanyakeun sakola memang jurusan Badung bego ngeluh cenah anak mabok bae mondok henteu atuh kajen teh mah parantina mabok adi Bro, anak kula cenah anting nu bola de jasa lalaki tahu lalaki puguh kiai make ieu ka dieu naon karang-karana anting segala kongkorong segala waduh lalaki tahu we lalaki keur ieu mondok henteu biasa geus kitu geus antapkeun bohongan teu masantren deuleu tuh pondok pasantren mah santri na geus sararieup isuk-isuk santri mah beda jeung batur kumaha bedana batur mah weur ka pabrik nya nama rongkol keneh santri khawarikul adat emang pualieun atuh santri mah nya teh nyaho karamean dunia nya nama teh nyaho nu ka kantor nu ka pabrik nu ka ladang jana wak masih keneh kerek udang jam 8 berak serpi amat serpi kamarananya jelemanya nu ka pabrik geus di pabrik nu ka kantor geus di kantor anu ka ladang geus di ladang babaturan nyana atuh kiai geus nongkrong ka majelis nyana mah hudang teh geus eueuh sasaha cek nyana serpi amat ieu jelema ka pondok de kerek deui khawarikul adat dina ayat ieu Gusti Allah rek nerangkeun tentang dalil-dalil maha ngadamelna Gusti Allah dalil soni mimiti Gusti Allah nyaritakeun tentang zatna tauhid ngaranna bahwa nu ngadamel langit bumi katut esina hiji zat nu maha wajibul wujud ialah Gusti Allah subhanahu wa ta'ala jang nyampaikeun kana tauhid tersebut bahwa Allah teh khaliqu kulli syai' perlu aya nu nyampekeun diutuslah makhluk-makhluk Allah pilihan yakni Rasul Allah wajib tabligh Rasul Allah teh nyampekeun amanah urang kuari nyahona bahwa pangeran Allah adalah ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyaho hukum-hukum syariat ti Kangjeng Rasulullah nyaho urusan hakikat ti Kangjeng Rasulullah mantak moal aya jelema diangkat jadi wali tanpa mencintai Rasulullah Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumul wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul bejakeun ku anjeun Muhammad. In kuntum tuhibbunallaha mun aranjeun cinta ka Allah. Fattabi'uni kitu tuturkeun kaula cek Kangjeng Nabi. Yuhibbukumullah, Allah bakal cinta. Moal bisa orang langsung ka Gusti Allah tanpa melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang teu kazamanan ka Kangjeng Nabi melalui sahabat. Teu kazamanan melalui sahabat melalui tabi'in. Teu kazamanan tabi'in atsba tabi'in. Teu kazamanan asba tabi'in atsba tabi'in. Teu kazamanan atba tabi'in ya atba datang ka kuari nu nyekalan kuku salap nu asli ti Kangjeng Nabi ulah dimodif dimuduran modernkeun kena jadi mudorot asli bae geus ti ditu nah nu mentak cekel silsilah nu asli
lamun jeleman teu nyekel nu asli eta tadi kredit jadi halal leg-leg kusia bunga bank jadi halal ti ditunan nu nyekelan salap mah tama dua tak ya nu kos kitu mah Golkar tama ajur hancuran nu nyekelan salap mah dunia sadunia ulah sa Indonesia nu nyekelan kitab salafus sholihin Mesir, Suriah, Yaman, Turki, Irak, Iran, Mekah, Madinah termasuk Indonesia nu nyekelan kitab salafus sholihin bakal satu suara akur baik bunga bang haram di Indonesia kayak gitu haram di deketan ku bupati bere haram barang ngajunya nana disogok haram kabelah dia nama lah budak ai dae kelos ente geus kos kitu amat teh si kiai gantung ngabek ya kos kitu kejelasan haram bae jetilok anakan ai duit mah nu anakan mah kotok anakan embe anakan nya duit anakan teudeun ku sia di handapeun kasur anakan teh moal ye macem-macem kredit nu model urang kuari nu hargana berbeda atuh dua akad teh haram kecuali akur kontan 10 juta kredit 10 juta atuh masalah tah mah kos kitu tabaru ngaranna karena Allah tah mah ngajual imah kredit jeung kontan akur kontan seberapa 100 juta kredit 100 juta sabaraha tahun yang kreditnya 10 tahun tetap 100 juta atuh gede ganjaranna tah mah gede ganjaranna tah mah teh nu ngriditkeun model kos kitu atuh cenah kieu untungan babeskeun habak ih pancen ada karena Allah tah mulai geus tah kos kitu bakaran jekel namanya kelan kitab salafus sholihin uraian Al-Qur'an diuraikan Al-Quran diuraikan ku hadis Kangjeng Nabi hadis diuraikan ku kalam ulama kitab ngaranna ijma geus moal aya anu simpang siur eta mah dibahas cenah bagaimana tentang bunga bank coba di era globalisasi bahas ku sia sacablakna sungut dalil datang-datangkeun ku sia balik deui ka kitab salafus sholihin eueuh dan naonan tah mah kos kitu hanya untuk kemajuan ge disangka-sangka ya tungtung maju henteu cenah urang tinggalin cenah ja buktina tinggalin bae datang ka kuari ini kumaha tuh hayu bohong berarti ieu urang nyekelan ti Kangjeng ka sahabat ka tabiin singa dek jadi paten mimiti Gusti Allah jaritakeun tentang katauhidan untuk menyampaikan tauhid Kangjeng Gusti Allah ngutus Rasul Allah ngutus Rasul-rasulna tah Rasul nyampaikan katauhidan ka umatna kudu make dalil iyalah dek dicaritakeun dalil-dalilna bahwa Allah Maha Pencipta Allah wajibul wujud ieu dalilna tah lalaunan bakal loba ieu lah moal mahid 2-3 minggu ya bakalna sing ada nu minggu hareup beus ya aya undangan ngapesan tinggalin bakal mending dirapelkeun ti kuari aing gaji bae antara ieu mah keur jaritakeun tauhid ya dalil-dalilna ya guys ye cenah ieu mah nu ngabesan ge kakak-kakak tinggal kakak geus heulana aing tinggalin ngaji bahaya ya eueuh nu kitu ja eueuh malah maksudna kemana ngaji pancen ada keur nyaritakeun eta teh dalil-dalil nah sararangeut ngabesan henteu tungtung nama ngaji henteu ya Allah jadi dalil deh innallaha faliqul habbi wan nawa
nomor kahiji Gusti Allah teh ngadalilan bahwa Gusti Allah teh Maha Pencipta, Gusti Allah teh Soni, Gusti Allah teh Khaliq. Lalaunan heulanan didalilan ku Gusti Allah bahwa Gusti Allah teh Falikul Habbi, anu ngadamel kana siki. Eta teh dalil siki teh dalil kana ayana Allah. Lantaran tina siki teh coba ku urang dipikir gerage berbagai siki-siki, bahkan termasuk nawa siki korma. Artina seluruh wiwijilan sisikian. Pikir coba ku anjeun. Kuari patani teh nyokot siki jagong siki kacang, dipelakeun kuari eta jagong eta kacang eta korma atawa buah laka sesuai jeung masana nu geus diadatkeun ku Gusti Allah. Eta jagong teh melentis jadi sirungan kuari kaluhur kacang, sirungan kaluhur buah, tangkal siki korma ge sirungan kaluhur asem, sirungan kaluhur buah, sirungan kaluhur. Sirung naon sirung? Bahasa Melayu na sirung. Atuh lain petet, petet bae urang ge aya petet. Sirung ieu mah. Orang siage bodoh sarua. Bodoh sarua teh jauh sirung-sirung aja. Alohor. Ta eta teh cek Gusti Allah girage ku sia deuleu eta tangkal jagong, siki jagong, siki kacang, siki korma, siki asem, siki buah. Di mana-mana aya sirung kaluhur horeng kahandapna ge sarua aya. Nu kahandap di ngaranan akar, nu kaluhur di ngaranan sirung sarua. Lamun kurang ditaliti ta eta teh horenganan belah bubuahan sisikian teh. Kacang belah kaluhur belah kahandap belah. Jagong jadi belah kaluhur belah kahandap belah. Aing mah ngadenge belah kieu jariji. Aduh. Ya Allah ya Rabbi. Wari siki korma ge kaluhur belah kahandap belah haju, buah ge sarua kaluhur belah kahandap belah. Nu kahandap eta piakareun kabeh ge terus kahandap jadi akar nu kaluhur jadi tangkal. Bakal beda-beda bentukna, lamun jagong kos kitu tangkalna. Lamun kacang panjang areuy tangkalna, lamun kacang tanah atuh sakitu kaayaanana. Lamun tangkal buah atuh biji engke sirung jadi tangkal. Kemudian korma ge saruak bijil tangkal tina siki dipelak jara dikahandap nancep aya akaran kaluhur aya tangkalan. Nu matak ngabahasakeun Gusti Allah innallaha falikul habbi. Matak ditafsiran syafil habbi. Artina belah. Siki kabeh ge lamun dipelak teh belah, nu ngabelahkeunana saha? Ayo tanyakeun ka profesor. Nu ngabelahkeun siki saha? Nu ngajadikeun sirung kaluhur saha? Nu ngajadikeun akar kahandap saha? Tanyakeun ka profesor. Tanyakeun. Sanggeusna jadi akar teh boga kamonesan, boga kaistimewaan, pikir ku otak urang teh ku Gusti Allah diciptakeun jadi makhluk nu ngaran manusia, dibere pikiran, dibere akal.
tok taneuh teh kapan teas ku budak leutik mah moal bisaeun taneuh dicokelan bahkan bisa potong eta parabotna ku kolot ge dipaculan setengah egeug naon egeug seteas taneuh teh teas tapi tek bae ku urang dipelakan teh terus akarna kahandap akar mah akar sanajan tangkal buah sanajan tangkal korma eta nu ngaran akar teh leuleus akar mah cabut ge ku urang eta akar di kieu-kieu eueuh nanaonan leuleus latif lembut tapi eta akar model dipelakeun dina taneuh nu sakitu teas ge terus bae nyulusup akar mah eta nyulusupna akar nang saha lain akar ente ge sok nyulusup tapi lain deui teh mah nyulusupna ieu mah akar insyaallah tak gerage pikir cek Gusti Allah eta akar teh nyulusup sakitu di taneuh anu teu asa aya batuan nyana jalan sisi belok jalan sisi terus bae nutur-nutur kana bebeulahna taneuh anu hese cek pemikiran urang mah wajan teh taneuhna teas eta akar mah nyulusupna akar nang saha naik kaluhur tangkal ngagedean kuari jagong ngagedean tangkal kacang ngarembay tangkal kacang tanah ngajangkungan tangkal buah ngagedean tangkal korma tangkal asem ngagedean dak kuari mah loba jasa ieu daunna nang saha ngabijilkeun daun sanggeusna daunna luar biasa rindangna dina bulan-bulan anu tertentu Gusti Allah geus ngajadikeun kana kembang bae kuari kembangan jagong kembangan kacang kembangan asem gede tangkalna buah gede tangkalna malah aya cabangan segala rupa korma gede tangkalna kuari kembangan nang saha ngabijilkeun kembang sanggeus bijil kembang teh kapan eta teh harepan urang teh adeuh hayang buahan kadang-kadang kapan rugrug teh jadi buah nang saha ngarugrugkeun disiraman ku urang weuy eta mah nu ngaran obat-obatanna terus bae pupuk-pupuk nangis selain daripada pupuk kandang teh kuari mah make pupuk kota make puralin naon puralin make kitu puralin mah eta nyikat gigi puralin urlium nah kuari mah make puradan di samping puradan make none Orea di samping Orea make nonde mes eta kene jangwatan akar aya kuari mah jangwatan tangkal aya jangwatan kembang aya jangwatan buah aya jang mempercepat buah ge aya jang mempercepat asak ge aya geus lengkap kuari mah di IPB Bogor geus lengkap kuari mah diproduksi tapi wayah rugrug bae gugur bae obat 3 lowat cak Gusti Allah moal jadi henteu bae nang saha ngatejadikeun syariat kurang kumaha syariat kuari mah jarara teh kaluhur rindang dauna kembangna aya jadi kuari jagong soleng can jadi jagong soleng keneh ulah waka diala jeung ulah ditoel-toel cek patani eta soleng lamun katoel sia awas moal aya sikian hiji nomor kaduana ulah osok dideuleu ku nini anu ompong moal aya huntuan sia eta jagongna
mata awas numbalak jagong di hareupeun anak dilarang nenek-nenek dan kakek-kakek untuk masuk ke wilayah jagong ini sebab besok nurut buat misalnya saya ini kadinya aju seri atuh jagongna ambal aya moal ayaan mana gede jagong kacang geus karacangan terus kacang tanah kemudian atuh aya nama buah geus kembangan buahan pentilan ngaranna kitu keneh korma nang saha eta ngajadikeun tah nang saha eta ngajadikeun profesor tinggal profesor ai ku Allah teh dijadikeun mah teu bae insinyur tinggal insinyur ai ku Allah teh dijadikeun mah teu bae tapi ya makan jarara di gas kuari jarara di kabeh jagung aya buahan jadi jagung kacang panen model kan model teh kumaha artina rasana beda buahna ge beda buah jagung mah eta teh ku Gusti Allah dikersakeun make baju di samping make baju aya buukan mimiti buka bajuna katembong rembai buluna buah jagung ngaranna sia maka dinya bae sih masyaallah ya Allah kakawasan Allah aju kacang panjang kacang ngarumbai di luhurnya nama buahna tapi kacang tanah mah dihandap model dihandap jarwa di jero tanah ayana kacang panjang mah ngarumbai tapi kacang tanah mah Masya Allah dibungkus aju model deh kacang teh aku bakal modelan anak garing luhurna jerona baseuh sia kurang sareuri heran aing mah kawasan Allah lamun baseuh bae moal beres atuh tapi kunaon luarna garing jerona baseuh eta mah kacang nu hiji meureun kacang Masya Allah kakawasan Gusti Allah teu bisa dialah teman eta mah tah ieu kacang kemudian kuari mah buah teh buah darmayu buah romanis buah golek buah daging buah ganda rasa kemudian atuh aya nama buah limus buah kaweni macam-macam buah budak kuari mah teu nyahoeun budak kuari mah teu nyahoeun buah limus kos kumaha ganda rasa kos kumaha buah teu nyahoeun lantaran kuari mah geus jadi kota padahal mah kota lain lembur lain padahal mah baheula nyaho ka buah golek nyaho babarengan gede angin mulung buah babarengan komo buah daging mah datang ka budak ya rembungeun buah daging mah mungeun buah daging mah datang ka jarare di sorangan teh mah budak hayang buah naon buah daging padahal mah amis tetep bae embung naon sebabna lantaran eta mah paranti monyet eta buah daging mah geus lamun urang ngadahar buah daging berarti engke dianggap monyet mungeun buah macam-macam buah rasana beda-beda ya Allah ya Rabbi kakawasaan saha Gusti Allah aya nu model deui aya anu sikina di jero kos buah aya nu sikina di luar okos mede eta lamun saha eta sikina di luar kunaon teu dikajerokeun di luar sikina nyenghel we di luar Masya Allah di luar menang saha eta Gusti Allah agung eueuh nu mesen ja baheulana ge menang Gusti Allah Masya Allah karim aya anu di daharna cangkangna jeung eusina kabeh di dahar tamak model buah tin mata kabeh bisa didahar jeung cangkang-cangkangna termasuk sao ai beuki mah jeung cangkang-cangkang lo hese sao mah tuh tah eta tok buah salak ge ai beuki mah jeung cangkang los tah eta kakawasan sah insyaallah karim ye kabeh
namun ditataan hiji-hiji cek Gusti Allah moal katataan ku sia sebutan hiji-hiji nu sia jaho bae di negara Indonesia sabaraha macam tangkal jeung buah di negara Malaysia aya hiji tangkal nu eueuh di Indonesia di Arab loba tatangkalan sisikian nu eueuh di Indonesia di Australia loba tatangkalan nu eueuh di Indonesia contohna kamari aya penemuan baru nyokot di kehutanan di Australia dibawa ke Indonesia eta siki leutik jasa segede kieu dipupuk kemudian jadi gede dijual hargana ti mimiti 50.000 naik jadi 500.000 naik jadi 500 juta eta ngaranna gelombang cinta coba eta kembang gelombang cinta datang ke 1 miliar edan-edanan itu coba kakawasaan Gusti Allah menang ti Australia dicokot kemudian ditanam dipupuk gede anu melakna di artis-artis dipajang ngabogaan hikmah-hikmah tersendiri hiji urat na teh aya hitung-hitunganana dijual ku ari mah aya nu hargana teh 100 juta aya nu 500 juta aya nu 1 miliar geger di Indonesia ngajual hiji tangkal gelombang cinta 1 miliar hajuri terutan ku urang lembur meuli ku abe di Indonesia Jawa Timur Jawa Tengah geus puguh Jawa Barat mamareuli mumpuk kabeh pas gelede teu laku katipu bae urang membalayah gelombang cinta Masya Allah naeta kakawasaan saha eta nyen lamun urang nataan tatangkalan sisikian moal katataan cek Gusti Allah geus ku ari mah aing menyebutkeun kieu bae innallaha falikul habbi sanyana Gusti Allah nu ngajadikeun kana sisikian jadi tatangkalan jadi buah eta nu ngajadikeun sisikian nu ngajadikeun tangkal nu ngajadikeun daun ngajadikeun kembang ngajadikeun buah di dahar ku maneh eta saha nu ngajadikeun sampaikan Muhammad ka umat anjeun nu ngajadikeun teh aing nu maha sagala-galana profesor doktor insinyur ngan sakadar ngalasarakeun nyana melak doang nu ngajadikeun aja aing kunyana dipelak ai ku aing teh dijadikeun atuh henteu bae kunyana teh dipelak ai cak aing jadi mah jadi bae nu mantak kacang diteundeun bae ku urang di juru sabulan bae teh dikaluar-luarkeun di poe henteu woi jara radi menang saha tah ngajadikeun nang aing kunaon nu mantak dijadikeun bongan teh ditong-tong kunyana paling dijadikeun bae geus jadi tuh eta nu ngajadikeun teh aing innallaha falikul habbi Masya Allah karim bejakeun besi pajarna ngajadikeun petani besi pajarna ngajadikeun insinyur lain innallaha falikul habbi wan nawa siki korma biasana masih sikian teh kapan belah tapi siki korma mah hijian teu belah siki buah belah siki kacang buah belah siki buah belah siki kacang belah tapi siki korma mah hijian siki asem geus sakitu teu asna tetep bae belah tapi siki korma mah hijian dibahasakeun agen nawa mah kulumud nu aya di luhureun siki korma eta kulumud siki korma disebutna nawa ta eta teh bisa jadi obat jang kencing manis bisa jadi obat jang darah tinggi kulumudna tina siki korma pan ieu siki korma tak aya nu putihna eta nawa eta teh coba pesen ka urang Arab ulah dikamamanakeun kitu jang obat eta kulumudna cokotan ku urang set cenah tadi cokotan langsung dikagelaskeun diseduh make cai panas diinum kencing manis insyaallah leungit darah tinggi ge leungit eta nu mantak disebutkeun innallaha falikul habbi wan nawa henteu langsung siki kormana tapi nawa lantaran ngandung hikmah nang saha ngajadikeun tangkal korma nang Allah pupuk sikina petet keluar hartina sirungan kahandap akaran
gede bentuk tangkal korma mah kos kitu gede nyana malah mun teu dikawinkeun teu bisa teu buahan nya nosong kilang gede tangkal korma teu dikawinkeun moal bisa aing ngawinkeun tangkal korma sih kumaha emang kudu make KUA siap macem-macem atau mah kudu daftar ka ditu 400.000 tekudu eta mah Kangjeng Nabi ngalayan kan dinya ka Patani begitu Kangjeng Nabi ngalayan ka Patani korma cek Kangjeng Nabi ai waktu ku Gusti Allah bakal buahan mah buahan bae teman teu bae cicing bae teh sahabat segala rupa ge ku Allah ai bakal dibuahkeun mah buah bae ari teman teu bae sanes kitu Tuan mah pan teu pernah melak korma ai abdi mati leuletik turunan petani korma ai gitu kunaon tiba heula tangkal korma mata di mana-mana geus tah kaluar ngarantuy mun teu dikawinkeun moal buahan tuan moal jadi buah lamun mancungna teh tah kaluhur tah eta geus bae dikawinkeun tuan kudu dikawinkeun cara ngawinkeun aku mah ieu cek eta urang Arab cara ngawinkeun tah ieu dibelek sanggeus dibelek terus dihijikeun jeung nu ieu kemudian tah dikencengan tah eta ngaranna ngawinkeun korma jaheul cek Kangjeng Nabi antum a'lamu bi umuri dunyakum anjeun leuwih nyaho urusan dunya sok bae terus bae horenganan aya aturan-aturanana tuh aya aturan-aturanana jadi urusan dunia henteu bisa urang melak kacang disebarkeun bae bur lah kumaha Allah bae atuh teu bisa kitu heuh atuh naon kumaha Allah sih kumaha Allah atuh aya aturanana hecek urang kendal teh atuh diseurikeun ya melak kacang kos kitu melak pare ga datang ber bae atuh teu bisa tetep bae make aturan tah eta lah antum a'lamu bi umuri dunyakum anjeun leuwih nyaraos tentang urusan dunia artinya lu biasa ngurusan dunia kumaha cara melakna sok teruskeun cak Kangjeng Nabi sok teruskeun teh urusan patani ngaranna jadi geus urusan dunia diserahkeun ka urang kumaha kabiasaanana serahkeun Innallaha falikul habbi wan nawa dijelaskeun deui eta teh supaya leuwih jelas jangan dalilan bahwa Allah Maha Pencipta yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy Allah teh anu ngaluarkeun nu hirup ti nu paeh mana nu hirup manusa hirup dikaluarkeun ti mana tina cai mani anu beku nu paeh manuk hirup dikaluarkeun tina endog bahkan wa mukhrijul mayyiti minal hayy jeung ngaluarkeun anu beku ieu ne cai mani tina nu hirup endog tina nu hirup urang teh manusia diciptakeun tina nu paeh nu beku yakni cai mani na diciptakeun ku Gusti Allah ti manusia anu hirup nu hirupna diciptakeun deui tina cai mani anu beku cai mani diciptakeun deui dikaluarkeun ti nu hirup atuh kitu bae terus manusia wari manuk teh diciptakeun tina beku yakni tina endog timbul tina endog jadi dah manuk jadi endogan deui kumari endogna kuari kitu tina endog jadi manuk kotok kitu keneh unggas ngaranna kotok hayam nah ieu teh diciptakeun ku Gusti Allah tina endog diciptakeun tina kotok diciptakeun tina endog nu mantah kuari mah aya babadean heulaan kotok apa heulaan endog hayu sia sarua bae heulaan awi teh heulaan iwung nya heulaan iwung ai iwung biji lapan ti awi oh nya heulaan awi atuh awi ti mana aya iwungan heulaan iwung atuh ai iwung teh pan timbul ti awi moal datang-datang aya iwung aya lamun awi ti awi atuh ai awi teh pan tina iwung datang ka kiamat sia moal beres otak jeung endog heulaan mana nu bisa ngajawab iwal ti Abu Nawas
Menawas bisa nggak jawab aja. Nailah manusia tina sperma, sperma ti manusia, manusia ti sperma, sperma ti manusia. Iya, nu ngaluarkeun sperma ti manusia saha Gusti Allah. Nu ngaluarkeun sperma ti manusia Gusti Allah, nu ngajadikeun manusia ti sperma Gusti Allah. Istimewa Gusti Allah mandek ngajadikeun manusia ti tina sperma sakali asup doang, sat karahim awewe. Tutup langsung. Diproduksi melalui sel-sel na didinya teh terus sperma teh 40 poe jadi getih kimpal, 40 poe deui jadi daging kimpal, 40 poe deui ku Gusti Allah mulai dibentukeun 3 kali 40 berarti 120 poe 3 bulan ngaranna. Ta eta teh geus mulai 4 bulan ngaranna mulai dibentukeun ku Gusti Allah. Dikirim malaikat Jibril yang nuliskeun masalah hiji, masalah umurna 2, masalah rizkina, nomor katilu masalah pagaweanana, nomor kaopat masalah salamat jeung cilakana jaga di akhirat aya yakni sorga jeung neraka. Urang borosot ka alam dunya geus mawa dokumen 4, umurna, rizkina, pagaweanana, sorga jeung nerakana geus aya dokumen. Tah kakawasaan Allah diproduksi ku Gusti Allah. Loba jelema subur jasa awewena, subur salakina, subur terus bae dijimakeun cai mani keluar sapeting sagelas-sagelas. Tapi tidak akan jadi manusia, majir ngaranna. Majir, sapi majir bagus. Lintuh, ai awewe mah majir pencit habak. Tadaran kangjeng Nabi genita ka urang kawin teh kanu loba anakna al-wadud al-walud. Wadud anu sangat cintaeun ka urang, resepeun jasa ka urang. Di mana-mana manehanna resepeun ka urang bakal timbul rasa deudeuh rasanya di mana ge urang diperhatikeun bae. Urang bangunanna teh dihormat bae lantaran nyanana pinuh ka deudeuh jeung ka resep ka urang. Urang dahaga kunyana dibawakeun cai, urang kitu lapar dibawakeun sang, urang hayang ngopi dibawakeun kopi, urang bangona kapanasan dihihidan kunyana, kebal-kebal mah diketrokeun ka urangna. Sial dasar. Tuh eta deudeuh al-walud, al-wadud, al-walud loba anakna. Baheula malamun ditanya kiai teh, "Yai, gaduh putra sabaraha?" 17. Mantep tak kadenge kaceulina deg bae. Eleh kotok rintik mah teman. Paling setik kiai sabaraha boga anak 12 baragus kiai boga anak na loba. Kuari mah yai gaduh putra sabaraha? Nurutkan negara be 2 KB kiai Golkar. Teu beres sama kiai kos gitu. Pejabat geus 2 kabeh geus 2 diatur boga anak geus kaluar tina aturan Allah Subhanahu wa taala. Kunaon eta? Sieun teu dahar ka dituna. Waduh, emang anu mere dahar saha? Cilaka ya geus. Akidah geus mengkol. Remban cenah ka dituna beusi teu kadidik, atuh tinggal didikeun ka pondok pasantren didikeun. Mendak loba anu ngeluh kiai cenah anak kula, bandal jasa cenah teu nurut jasa ka kula. Baheulana dipondokeun dan henteu. Dinaon kitu sakola. Atuh memang parantina sakola mah kos kitu. Namun masantren mah, masantren hajur ada Badung, eta dipertanyakeun. Ai sakola memang jurusan Badung, bego. Ngeluh cenah anak mabok bae, mondok henteu, atuh kajeun teh mah. Parantina mabok ka ditu. Bro, anak kula cenah anting nu bola de jasa lalaki tah we, lalaki puguh kiai. Make ieu ka dieu naon karang-karana. Anting segala kongkorong segala. Waduh, lalaki tah we, lalaki. Keur ieu mondok teh henteu, biasa kos kitu. Gas, andapkeun bohongan teu masantren. Deuleu tuh pondok pasantren mah. Wah, santri da geus sararieup. Isuk-isuk santri mah beda jeung batur. Kumaha bedana? Batur mah weur ka pabrik, nyana mah rongkol keneh. Santri khawarikul adat. Emang pualieun atuh santri mah.
karamean dunianya nama teh nyaho nuka kantor nuka pabrik nuka ladang jana wak masih kena kerek udang jam 8 berak serpi amat serpi kamarananya jelemanya nuka pabrik geus di pabrik nuka kantor geus di kantor anu ka ladang geus di ladang babaturan nyana atuh kiai geus nongkrong ka majelis nyana mah hudang teh geus eueuh sasaha cek nyana serpi amat ieu jelema ka pondok de kerek deui khawarikul adat santri tenang teu nyahoeun urusan politik nyana mah teu nyahoeun urusan ekonomi tenyahuan kuari di negara keur ngagodog undang-undang tenyahuan nya nama kuari teh keur digodog undang-undang negara teh ieu keur endek mulai ngasupkeun kitu asas tunggal tarik ulur antara organisasi-organisasi sebab baheula teh geus diasupkeun asas tunggal teh membawa bencana di Indonesia kok kuari di akhir kepemerintahan SBY malah dek diasupkeun deui santri mah geus teu nyahoeun urusan-urusan kos kitu teu nyahoeun sabodo teu urusan kos kitu ieu penting mah aing mah ngaji salat aya nu paeh nyalakeun shalawat beres santri mah kahirupanana geus beda nyora mah tuh isuk-isuk di jandela kieu bae tah di jandela mandi encan naon encan santri neleukeun anu liwat cek nyana neuk kamarana jelema eta ku sararibuk teh blon cek nyana teu percaya ka Allah waduh santri geus hebat jasa pokona geus nyahoeun urang lembur nage bawa si Asep teh masantren padahal di pondok nama tilok ngaji datang geus ka ditu 1 tahun 2 tahun mulai geus diustadkeun tad ira balik sia lain diustadkeun tungtung nama deuk main bola isin be aing padahal ngaji tilok geus diustad-ustadkeun 3 tahun tad ira balik haju diperbasalahkeun deui diomongkeun di lemburna si eta manya masa depanna cakyana surem kunaon teu bae sakolah teu digawen teu kumaha masa depan si Asep make daek-daek masantren surem masa depan awewe ge ditanya embungeun lamun aya SMS ti si Asep embung cek awewe surem masa depan teu daekeun blon jasa tadaikeun padahal mas santri mah masa depanna ngaleuwihan SBY ngaleuwihan Habibie ngaleuwihan Pak Harto kumaha emang SBY mah ngan saukur nyaritakeun masa depan teh masa depan digawe jang pitayeun deui bae Habibie produksi anu jang pitayeun santri mah masa depanna bagaimana kalau kita di dalam kubur nanti ulah dikira santri masa depan melejit jangan meninggalkan dunia weh nanti di mahsyar bagaimana kita nanti eta masa depan anu hakiki ya urusan di dunia mah tadi pimpin ku negara bakal dalahar bae jadahar mana yangan sorangan lain titah kulura tapi engke di akhirat tuh si Asep geus mulai kuari masa depanna geus ka akhirat bae merenungnya ngaji tilok non tilok ye menang 5 tahun genep tahun siap kadeleuna lembur geus mulai memperhatikan si Asep nu tadina ku urang lembur dicemooh pajar masa depanan baik kuari ngayakeun muludan Asep ditabalik kunaon yang jadi protokol ieu protokol hese ieu nu nyaho dalil mulai tadina mah diomongkeun digunjingkeun teu boga masa depan kuari Asep ditabalik Sep balik heula Sep naon muludan protokol ya siap siap atuh jadi protokol atuh boh
mulainya jadi protokol. Saudara-saudara, alhamdulillahirabbil alamin, pada malam ini kita mengadakan takziman wa takriman. Wih, hebat atuh si Asep atuh. Di pondok nagenya mah ngabaca bae pan. Ngaji henteu ngabaca bae. Eleh beo mah. Kita tunggu Kori dan Mubalik masih di jalan. Ternyata sanggesta sambutan Kori teu datang Sep. Kori jangan batalkan siapa siap. Sep geus bingung, aing protokolnya Kori. Tapi teu eleh gelengnya. Lah aing di pondok aja sok ngayang-ngayang aing. Langsung nyana, hei, bisa-bisanya na. Woi. Cak awewe teh aja bisa teh si Asepnya. Kamari mah ku aing SMS teh ditarima. Ku aing ku dek dibalesan atuh mulai, geus. Mulai, geus. Nu boga anak parawan geus ngadegetan bae. Saya pula ka mana? Jati lo ka mana? Geus beres jana jadi Kori. Mubalik ngabatalkeun. Cek Haji Podoli saya tidak bisa matang. Terperangkap macet. Lanjut saja. Bebe Jasep. Ya iya Haji Podoli itu bisa datang. Macet didoyong. Macet total kayak kontainer. Udah kumaha tuh. Haji kumaha tuh. Asep bae lah ceramah. Siap. Nyana napas lagi. Cilok mundur santri. Alah. Aing nyaritakeun sagadang pecang ae ge lah. Jeung monyet geus bisa aing lah. Muludan geus nyana. De beres. Amplop 3. Protokol Kori. Eta hartina santri mah begitu berangkat ke pondok bangun luca lece. 1 tahun 2 tahun masih dipergunjingkeun. Begitu geus 5 tahun kadenge rada bisaan maca Qur'anna eueuh imam ditarik jadi imam taraweh. Komo geus 7 tahun, komo 10 tahun mah geus kadenge rada bisa pepeletekan, geus mulai diperhatikeun. Cep, ulan si aya di imah aya. Tutu mang anu paeh. Aju paeh sih bebeja ka aing. Pangmandiankeun Cep. Tuh nu bisaeun sia mah pan santri. Siap. Satira mandian nu paeh nu hirup ge bisa aing. Paeh bajannya nu geus paeh bae tok ngalawan. Ayo geus. Pokona main guyur-guyur bae geus. Atuh babar. Kilok mundur santri mah. Masa depan santri mah tuh kumaha engke di jero kubur. Masa depan santri mah tuh engke kumaha mahsyar. Masa depan santri mah tuh kumaha mun nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim. Dah jang neangan keindahan kenikmatan anu hakiki. Nu mataknya nama kuari ge geus terisolir hirupna. Terisolir jana mah geus teu dianggap jelema aja santri mah tuh. Kos orang pedalaman Sumatera nya nama tuh. Eta kos kitu, tapi keindahan jadi santri. Masya Allah. Lapar, karak masak. Masak, isikan, golot. Cak babaturan ieu urang pan sangu doang ngeueunan tenang. Ih, aing mah ulah sok hese-hese. Lain kitu, warung pan geus nutup. Peuting pan ieu mah. Pan santri mah peuting masakna. Cak babaturanana ieu urang lauk asin teu boga, bawang teu boga, mah nya sangu doang. Siamah tenang, cak aing tenang. Oke, aing ka diheula sagedeung. Horenganan kotok babaturan. Siap. Urusan ku sia tah. Kotok saya teh ulah ngomong. Ayo, hija sia bisaan. Emang keur ieu sia teh meuli. Ayo bae. Goreng beres golotrokeun. Nah, nu bogana hudangkeun. Hei, Mang hudang. Dahar jeung aing. Si boga kotok tenang ayo dahar nu bogana bareng ngarokoknya lah hahaha bae suseria menang sampai 2 bae kotok aing gaman legit sia barenya ieu teh nu di dahar ku sia teh ya tuh goblok atuh sia nu goblok oh masalah santri geus salaman geus beres
ngan dina hatena sia boga kotok cokot deui ku aing cak kahirupan santri mah indah jasa ngeunaheun nikmat jasa hese pokona hayang jadi santri teh kanikmatanna mun urang geus jadi santri ngarasakeun nikmatna hirup emang kumaha gitu geusna ka mana balik dek balik heeh nek nanti sagadeng bang aing mau balik ngan baju aing kalotor kabeh nu aya bae cek babatur euy baju aing ka mana samping eueuh baju horeng dibawa balik ku jana menang saminggu datang di ini mah baju aing mah bawa ku aing jeung aing kalotor pake bae tenang asa nu nyana bae teh kahirupan santri masyaallah nikmat jasa nu mantak moal aya pang indah-indahna ketika jadi santri ngirahin yusuh masalah masalah hiji bae ngaji salat ngaji salat ngaji salat datang ka waktuna sabulan kolot ingeteun teu ka aing can dikiriman dibodem ku sia kolot galakannya ana blow on masyaallah masyaallah tah eta kadeleuna luca lece kulantarannya nama dididik agama khusus entak teu kacampuran deuk aya nu sakola ulah aya nu maksa hayang sakola di dieu ulah kunaon gitu moal kaharti ku budak sakola mah kahirupan pesantren engke nanya anak kacampuran isme-isme sakola ulah sakola mah sakola bae geus kaditu anti sakola lain anti ieu deuk dijadikeun pelopor musalla pelopor masjid lamun aya bangsa nu sakola-sakolaan gitu engkena teu bagus nyebut dodna engkena waladhdallin ieu mah kena buleut dodna waladhdallin takos gitu wadak disalapkeun yes ku batur di ortodok kajen diburut-burut kajen dibuduk-buduk emang asli buduk eueuh masalah tapi deuleu hasilna di Jakarta geus sabaraha nu datang ka kula sabaraha masjid menta santri kiai jang imam geus hese jasa cenah imam sibuk kabeh mantak aya sabaraha santri di dieu nu di Tanjung Priuk aya nu di Grogol aya lain kula nyana bae ka ditu usaha juga pake tah eta kos kitu inget ka dongeng abah jeung kula ka Tangerang ceritana ieu nyaritakeun huntuna ngam gitu dek diganti antaran diukur salat barang salat magrib barita salat magrib jelema garendut teh cari cing di nanya di ditu Tangerang belah ditutu nanya ini nunggu siapa nunggu imam oh iya teu kebal bener imamna cak abah teh jata murid ai imam gitu ternyata teu neuleuh biasa we ngimaman beres barang neuleuh orang imamna teh urusan teh di dieu terus ngobrol di hareupeun masjid sia bisa jadi ngimaman di dieu ke kiai ieu teh jelema-jelema garendut ngimam ka kula diangkat jadi imam emang sia kumaha mimitina kula dagang sayur didorong ayo asal maghrib kula maca Quran di asal maghrib maca Quran aya nu ngadengekeun ngadenge jarapi tah babacaanana kerapi tita jadi imam tadi nembung ngaju daek ke belah dina daek nah kula akhirna mah dibere imah dikawinkeun aju kuari jadi imam di dieu alhamdulillah santri nu baheulana dianggap teu boga masa depan jadi imam hakim ngimam ka santri hakim ih kuari di Tanjung Priuk lah di dina luca lece mata budak baheula Hasanuddin urang Serang wah eta di Tanjung Priuk na pohara jasa kapan di dieu nama tukang asal isuk-isuk mah memeh ngaji wudu keula 2 piring kuarina jadi kokolot di Tanjung Priuk sabaraha santri teh eta kaparake sebab khusus diolahna emangnya nama jangkos kararit kuari ngaji ke kantor-kantor jadi imam sekitar di daerah kota matunya lagi terus ceramah masya Allah aja ikhlas santri mati lo kayak yang dibayar ailetik mah jangan
jadi unik lamun nyaritakeun kehidupan santri mah unik aneh mendak daek mah santren teh geus untung indungna untung bapakna sebab eukeur memperjuangkeun agama sabilillah teu kacampuran kunaon pokona mah lamun bapakna maot cukup eta nyahna teh ganjaran mah santrenkeun anak bae ge jang mawanya ka surga geus cukup ulah lalawor emang kumaha ya Allah ya Rabbi nu sok disebut junudullah tentara-tentara Allah aya dua rupa nomor kahiji anu jihad di medan laga perang nomor kedua anu li'ilai kalimat Allah li'ilai kalimatillah ngaji teh jadi tentara Allah urang mah kuring ngaji saminggu sekali santri munggal poe subuh ngaji lohor ngaji asar ngaji nu ngaji mah nu teu jadi antep bae deui ku kiai na di mamana ge daek ngaji los teu ngaji los bodoh. Iya itu di mana ge tilok aya nu dihayu-hayu ngaji tilok di pasantren mana ge cok di Pandeglang, Serang, Tangerang, Bogor, datang ke Sukabumi. Tilok aya kiai nitahan ngaji budak sia ngaji tilok. Daek-daek los. Bodoh sia. Jang sia ieu. Sia daek ngaji pinter jang sia. Teu daek ngaji atuh geus. Sia betah dirinya datang ke puluhan tahun los. Mayar henteu non teu. Acan balik bae dolos, acan pindah dolos sama kumaha sia bae. Tapi hasilna kok beda. Oh, pan didoakeun khusus. Lempeng ngadoana supaya Gusti nu ngaji nu teu ngaji ge supaya dibere paham ku Gusti. Tuh. Nu mantak nyana haju leuleus ge hatena. Leuleus sakali teh leuleus balik tuh balik. Jadi beda salaf mah. Tah kitulah ieu mah keur carita dalil kana maha penciptana Gusti Allah. Innallaha faliqul habbi sanyana Gusti Allah anu ngadamel mecahkeun sisikian ngajadikeun tatangkalan terus buahan bermacam-macam tangkal bermacam-macam buah bermacam-macam rasa nang Allah termasuk kurma diplak jadi buahan nang Allah ngajadikeun lain nang manusia Allah ngajadikeun hirup piana manusia ti cai mani maha kawasa Allah ngajadikeun cai mani ti manusia Allah ngajadikeun manuk tina endog Allah ngajadikeun endog tina manuk na ieulah Zalikumullahu fa'anna tufakun wallahu alamu bimuraditah anu ngajadikeun tatangkalan tina siki anu ngaluarkeun manusia tina sperma anu ngajadikeun manuk tina endog ngajadikeun endog tina manuk ngajadikeun sperma ti manusia na ieu teh sing hade lain lang manusia zalikum eta kabeh Allah anu nyiptakeunana fa anna tufakun kunaon atuh maneh marengkol teu percaya ka Gusti Allah endan teu daekeun maca dua kalimat syahadat teu daekeun ngomongkeun bahwa khaliqul khalqi Allah teu daek endahan nyembah ka patung endahan nyembah ka batu endahan nyembah ka materi endahan nyembah kaki tu dunia padahal nu nyiptakeun langit bumi Allah anu ngajadikeun sisikian Gusti Allah anu ngajadikeun tatangkalan Gusti Allah nu ngabuahkeun Gusti Allah ngajadikeun manusia tina sperma Gusti Allah ngajadikeun sperma ti manusia Gusti Allah ngajadikeun manuk tina endog Gusti Allah ngajadikeun endog tina manuk Gusti Allah kunaon atuh teu daek nyembah ka Allah dalil bahwa Allah lah maha pencipta